Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra dangu urang teraskeun hanca garapan dongeng Mang anu judulna Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra ayeuna teh tamat. Janten urang tamatkeun dinten ayeuna nya mitra. Mohon mangga ulah dugi ka kantun ieu. Iraha tamatna tah dinten ayeuna tamatna. Mitra kaum dangu hanca anu katuna teh upami telepat parantos dugi ka Kasediki Sedajaya teh mangrupa gambaran Kasedi Pangagung di Priangan. Eta teh mangrupakeun Kasedi Pangagung di Priangan harita anu ngarasa sarwa salah jeung teu nyaho kudu kumaha. Tah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu Rengse ngabeberes anu patelak sanaya diangkir ka bumi ageng Kandagalan teh kawali. Kidarim jeung Kisanaji oge diangkir linggih di kawali. Tapi nuduaan ieu mah nolak sapajodogan. Kami teh hayang ngasongkeun pamadegan ka sararea. Ulah nepikeun ka pamadegan kami salah dihartikeunana. Ceki Sedajaya paromanana tetep alum. Malah mah paroman Ki Sedajaya teh beuki alum bae. Basa boh Kidarim, boh Kisanaji keukeu mung diondang linggih teh. Basa isukna sanaya arek kamitan, ku Ki Sedajaya ditahan heula. Lain bohong kami teh boga picaritaeun anu hayang kaharti ku sararea. Kitu sababna nu matak peuting tadi kami ngajak Kidarim jeung Kisanaji sinanganek heula di dieu teh. Ceuk Ki Sedajaya mani miharep pisan sangkan sanaya daek ngadengekeun caritaan maneh mah. Cuma ari nyaritana ukur ka kami mah cuma sabab dari kami mah geus ngarti kana naon anu jadi lalageud anjeun teh Ki Seda. Ceuk sanaya beri mesem. Nanya kitu siang ngarti kana kabingung kami sanaya. Pegue dan naon-naon anu keur kaalaman ku Ki Seda teh. Ku kami oge kungsi kaalaman. Temal sanaya. Bari ku manehna teh diterangkeun. Yen bareto mah angot manehna teh nepikeun ka dibeberik ku sasama pajuang da dituding saengko jeung kumpeni. Padahal deukeut jeung kumpeni lain hartina bilu ka kumpeni kami teh. Ceuk sanaya deui. Nyeta. Pogo kitu pisan anu keur jadi kabingung kami oge. Kami teh hayang narekahan kumacarana. Malah para pajuang ngarti karena kadudukan kami ayeuna. Ceuk Ki Sedajaya. Nyeta. Susah memang susah. Sabab ari hayang pajuang mah kangaranan ngamusuh teh kudu pajauh. Ulah ruket. Ceuk sanaya. Kami mah teu ngaku ngamusuh ka kumpeni teu. Ngan sanajan kitu deh lain hartina kami teu nyaah karahayat. Tak kitu sababna kami teh hayang nepikeun unek-unek ka para pajuang teh.
udagan urang teh sabenerna mah sarua nyaeta bajuang pikeun karaharjaan rakyat. Kitu sababna kami maksakeun maneh kudu jadi ulugu rakyat sangkan kumpeni henteu ngakayak teuing rakyat. Kami ayeuna sanajan jadi gegeden anu dibenum ku kumpeni oge dari hate-hate mah bajuang keur kepentingan rakyat. Ceuk Ki Seda Jaya. Cek kami oge hari keur sadirieun mah kami percaya karena apa teh keadaan anjeun teh. Tapi kitu apaan urang teu bisa maksa-maksa kepercayaan batur ka urang. Ngan sanajan kitu Ki Seda teu perlu hariwang. Sabab lamunnya tujuan Ki Seda teh demi kepentingan rakyat, dangke oge meureun batur nyarahun kana hasilna. Sok bae Ki Seda bajuang tina sisi sejen dina merjuangkeun rakyat teh. Keun maranehna aya dina sisi sejen deui. Mending kitu we lah. Tibatan di antara urang jeung urang ngadeun silih kepuk silih pateuhan bae mah. Sabab lamun kitu jeung kitu bae nya anu geunah mah kumpeni. Bener. Kitu pisan sadaya bener. Ya urang teh ulah ti gebrus kawa selaku lampah ki Kartadita we lah. Manehna mah lancalinci ku alatan hayang neangan kauntungan keur dirina. Mata kamari ieu kolu jadi mata-mata kumpeni dina ngancurkeun pasukan Kanjeng Haji. Ceuk sanaya haneueul ku paripolah Ki Kartadita. Kami teu oleh ngadoa malar salila jadi pangagung. Kami henteu kasarad ku goda saperti kitu sanaya. Ceuk Ki Seda Jaya bari ngusap beungeut. Mitra kaum dangu saeungeus nganek sapeuting. Pamustunganana sanaya tulus balik deui ka Bantar Jati Girang teh. Ingat ka Nyi Sunia, hatena bet jadi rusras kaditu kadieu. Manehna inget ka zaman 11 tahun anu kalarung. Basa mimiti tepung jeung Nyi Sunia teh nyaeta beunang disebutkeun eta pisan manaja anu mungaran anu kumanehna dideuketan jeung anu kumanehna dipika cinta teh. Lamun ceuk barudak aya nama cinta pertama nya mitra, the first love. Horeng ku dimimitian ku kacinta ka Nyi Sunia. Bet jadi manjangkeun carita. Boh carita goreng, boh carita halus. Sasat mani euyeup binuhan lalampahan hirupna. Carita nu alus da teu dipungkir aya. Contona bae ku bogoh ka Nyi Sunia teh manehna jadi mimiti sadar naon hartina cinta. Karasa geuning ku manehna yen sabenerna mah cinta teh lain keur ngagugulukeun kasenangan, tapi oge kudu dibarengan ku pangorbanan. Malah cek pikir sanaya, cek aing mah cinta teh lain menta tapi mere. Da satungtung cinta teh dianggap barang anu kudu dipimilik, meureun aing teh bakal digubrak gawas paripolana si Sunjaya. Heueuh urut salakina Nyi Sunia. Ari carita gorengna da mungguh loba pisan geuning. Aing masuk jadi inget karena carita anjeunatna Ki Santa, guru aing.
Cek manehna bareto hiji kahayang teh sok nyang hareupeun jalma kana hiji kasusah. Namatak cenah lamun mung boga kasusah mah montong boga kahayang. Cek Isanta deui oma cenah montong hayang ngapi milik lamun sieun kalengitan mah. Cek hate sanaya nginget-nginget caritaan guruna bareto. Dina hati sejen aing teh kudu sayaga. Dina yang harapan kejadian naon bae anu bakal tumiba. Cek hate sanaya deui. Kasusah anu datangna teu eureun-eureun balukar manehna geus mika hayang Nyi Sunia. Sabenerna mah hiji didikan anu ajena kawilang munel. Kisanta mah bareto ukur ngelingan wunggul. Tapi ari pangalaman anu geus kaalaman kumanehna mah langsung mere didikan jiwa. Nya karasa ku aing kabungah jeung kasusah dina ngudag-udag cintana Nyi Sunia teh geder peter jeung auhanana matak ngancurkeun jiwa. Mun aing teu kuat nadahna mah ceuk pikir sanaya. Kamari-kamari mah ku tiwasna Nyi Rodia teh sanaya ampir-ampiran teu kuat nadah kana langsa. Kumaha teu rek kitu kapan ka Nyi Rodia teh manehna geus janji arek mihukum. Manehna qalu rek ngorbankeun ka cintana ka Nyi Sunia tur arek rarabi jeung anakna bae. Nyatana Nyi Rodia lain arek miceun ka cintana ka Nyi Sunia. Sabab sanajan ayeuna Nyi Sunia geus tanpa daksa nyaeta suku Cingked jeung Pipih Tatu urut kabeulem oge ari ka cinta sanaya mah henteu leungit. Ngan aing teh boga tanggung jawab ka si Rodia. Da bohongan aing geus boga dosa. Sare sagebrug kalengkahan ku aing jeung manehna teh. Cek hate sanaya semu anu rumenghap. Ayeuna Nyi Rodia geus taya di kieuna. Tiwas kabaut dina pangperangan antara pasukan Kanjeng Haji Prabatasari jeung kumpeni. Sanaya ngarasahan deul sabab manehna teu bisa nebus dosa ka Nyi Rodia. Atuh lian ti kitu manehna oge bakal ngarasa bingung kumahanya kudu tanggung jawab ka kolotna nyatana Nyi Sunia. Ngan sanajan kumaha bae oge aing teh kudu mere iber ka manehna. Nyi Sunia kudu dibere nyahogeuna nasib anakna. Ceuk hate sanaya. Temata kitu sababna manehna teh arek balik ka Bantar Jatigirang bae. Sanaya muru Bantar Jatigirang teh mapai-mapai deui urut jalan Pajajaran. Ti wewengkon kawali teh muru kaler. Anyog ka wewengkon urut Karatuan Talaga. Saupama teu rurusuhan mah manehna teh kacida hayangeunana nganjang ka Talaga teh. Kumaha teu rek kitu sabab kapan manehna teh digedekeun di wewengkon Talaga. Pernahna di Kampung Lemah Putih. Nganya eta kusabab rusuh hayang geuwat tepi ka wewengkon Bogor, Talaga oge diliwat. Di Lemah Putih oge ukur jadi paninengan peuheul keur aing. Da eta tempat teh dulur teu baraya. Teu deungeun-deungeun acan. Cicing oge ukur 2 anjeung Kisanta. Diponcelot pasir anu mencil tur jauh kali tu ka dieu. Ayeuna sanggeus Kisanta eueuh dikieuna atuh aing deh bener-bener jadi nunggeulis. Ceuk pikir sanaya. Nemata kitu sababna basa ngaliwat ka wewengkon Talaga teh sanaya mah teu hayang nyimpang ka Lemah Putih. Atuh ti Talaga teh manehna mah banglas we cepet ngulon nya anyog ka wewengkon
Sumedang Larang. Di dieu oge manehna mah teu hayang nyimpang, padahal ari hatena mah maneh jejerege hayang ngalanto ka Sumedang Larang. Nu mata kitu teh hatena mah jadi inget ka Ki Mas Tanu jeung Ki Antea tuh da. Ceuk pangajian manehna, boh Ki Mas Tanu, boh Ki Antea, atawa anu katalahna si Iket Hideung. Duanana oge pajuang tulen dina upaya hayang nanyirkeun ajen-inajen urang Sunda. Duanana sarua turunan Ki Aji Mantri. Ari Ki Aji Mantri teh kapan sabenerna mah putrana Kanjeng Prabu Raga Mulya, nyaeta Raja Pajajaran akhir anu mangkuk di Pulasari Banten. Kusabab Kanjeng Prabu ngaraosah janten Raja Pajajaran, tur sanggeus ngaraos teu gaduh kakuatan, Ki Aji Mantri marangan opat kandagalan teh pikeun nyarenkeun goong pusaka Pajajaran katut makuta Raja Pajajaran ka Sang Prabu Geusan Ulun anu senewaka ngabahu denda di Sumedang Larang. Aing teh sabenerna mah hayang nadran ka makamna Ki Aji Mantri. Sabab kukumaha bae oge eta inohong teh wajib diajenan. Anjeunna teh sasat putra pangagung. Boa kuduna mah jadi putra mahkota neruskeun lacak Kanjeng Rama dina ngayeuk dayeuh ngolah nagara Pajajaran. Ngan kusabab geus ngarasa teu boga kakuatan deui. Urang Pajajaran nyarenkeun pancen sangkan urang Sumedang Larang neruskeun gawe dina mertahankeun ajen-ajen urang Sunda. Ceuk pikir sanaya nyimpang ka Sumedang Larang oge ukur semet jadi kahayang. Manehna sabun manehna kudu nyimpang ka Sumedang Larang. Angot mun urang dinya harapaleun yen manehna kungsi lila babarengan jeung Ki Mas Tanu atawa jeung Ki Antea atawa si Iket Hideung. Meureun manehna bakal loba katanyaan. Ya saantena we meureun urang Sumedang Larang teh bakal penasaran karena nasib Ki Mas Tanu jeung Ki Antea. Ceuk pikir sanaya. Ingat sieun loba patalakan ka manehna, atuh sanaya teh basa ngaliwat ka Sumedang Larang mah gawena ukur nyisi-nyisi we dina lalampahanana teh. Manehna teu wani ngulambreng ka dayeuh luhur nyaeta pusir dayeuh Sumedang Larang harita. Cek cohagna mah sanaya henteu jalan ka kota tapi nyisi-nyisi pileuweungan. Atuh ti Sumedang Larang teh manehna mah kebat muruk ka tebeh kaler nyaeta muruk ka Sagara Herang. Geus kitu cepet ngulon ka Cikao, Purwakarta, Tanjung Pura. Geus kitu ngagilek deui ka kidul muru Cileungsi. Saminggu lalampahan manehna ti kawali muru ka Cileungsi teh. Ana anyoga eta tempat sanaya geus disampakeun ku beja-beja anu harengheng. Kumpeni ti Batavia bejana beuki taak bae. Maranehna ngarasa bingung jeung heran ka bina-bina. Ari panyana teh cenah saenggeus nu jadi ulon-ulonna dibinasa nyatana Kanjeng Haji Prawatasari geus moal aya deui karaman anu ngacaukeun katengtreman kumpeni. Kabuktianana mah malah beuki harengheng liwat ti harengheng. Dina zaman keur diluguan ku Kanjeng Haji mah serangan ka kumpeni teh sasat diatur ku anu mimpina. Ayeuna sasat kumaha karep maranehna we. Anggota direrab ku usaha yang mereskan nyeri demi Kanjeng Haji tiwas. Cek hiji lalaki urang Cileungsi anu mangmintaskeun sanaya di walungan leutik tapi jero di eta wewengkon. Ani gare ka mana aya kieu ukulang perengan di dieu?
sidik kami teh yang muru Bandar Jati Girang kisilah. Nah moal naon-naon kukulunuan wayah magrib ieu. Cek sanaya bari nemongkeun semu anu pinuh ku kahariwang. Oh sebenarnya mah hariwang angot di Cariu mah jalma teh babari pisan cilaka kumaha kisilah. Oh kapan itu teh aya markas kumpeni jalma kukulam perengan lain wayah mun teh dituding balad Bajuang tangtu dituding mata-mata kumpeni rek dituding kitu rek dituding kieu oge bakal sarua bahayana dituding balad Bajuang nya sia teh meureun dipaehan ku kumpeni atuh mun dituding mata-mata kumpeni nya giliran dipaehan ku balad Bajuang gitu cek si lalaki. Duh meni asa riweuki atau hidup teh nya kisilah. Nya eta kitu jamana ayeuna mah tuh kumaha tuh akalna supaya aman kisilah. Akalna sia kudu milih salah sahiji we di mana pae dikakalakeun oge kudu puguh alasanana talunganan rakyat leutik dulu teu nyaho-naon oge nyaho-nyaho jo cilaka we. Tema si lalaki teh bangun anu bingung ngajawabna. Ari ayeuna kisilah kumanya pola. Oh kami mah nya jadi tukang mentas-mentaskeun we aya kompeni hayang dipentaskeun aya Pajuang minta ditulungan tapi barokah teu naon-naon geuning. Omong eta jalma teh teu puguh alang ujurna. Basa sanaya ngaliwat ka Cariu manehna ngadenge beja yen balad Eyang Haji Pagerjaya nyaeta salah saurang balad Kanjeng Haji Prawatasari keur nguwak ngawik Cariu. Sanaya nyaho balad Kanjeng Haji anu mangkuk di Gunung Goong Gandasori anu jumlahna genepan teh nyaeta Mbah Sancang Kuning anu katelah oge Eyang Haji Sodikin, Eyang Pageruyung, Eyang Dalem Sindu Wacana, Eyang Dalem Yuda Anom, katut Eyang Haji Pagerjaya teh cenah teu eureun-eureun males pati ka kumpeni dumeh Kanjeng Haji Prawatasari palasta dumeh Kanjeng Haji Prawatasari palastra di wewengkon Cilacap. Perjuangan anu genepan ieu teh disebar di satatar priangan. Saban usik ngan nguwak ngawik katengtreman kumpeni bae. Di Cariu sanaya oge sacara demit mah mantuan pasukan Pajuang. Harita pasukan Pajuang teh hampir kapeped ku sabab jumlah pasukan musuh leuwih loba. Basa pasukan Pajuang hampir eleh sanaya muncul ngadadak. Siet anu kabireung ku musuh mah ukur cahaya bae kokorebatan. Nyaho-nyaho walas-walas balad kumpeni awakna raceng teu puguh. Anu ngarasa kaget teh lain ukur balad kumpeni, dalah balad Pajuang oge sarua ngarasa heran. Kunaon cenah musuh teh betraceng teu puguh. Ku bantuan sanaya balad Pajuang di Cariu teh bisa katulungan henteu jadi korban kepungan musuh. Tiwasna Kanjeng Haji teh tetela matak ngajaheutan hate sakumna Pajuang. Nu matak cenah ti saprak tiwasna Kanjeng Haji jumlah kelompok Pajuang teh beuki dugdeg aya di ditu di dieu. Nu matak kaharti sanggeus sanaya ningalkeun Cariu di sababaraha tempat samemeh anjog ka wewengkon Bogor, pertempuran teh masih keneh kasampak. Aya sababaraha hiji pasukan rahayat anu dipingpin ku urut pasukan siluman Haji Prawatasari anu teu milu serah bongkokan ka Cilacap. Di ieu wewengkon maranehna teh mapek balad anu diwengku ku rahayat di dinya. Tapi leuwih loba deui jumlah pasukan Pajuang anu meleg-meleg dibentuk ku rahayat bae. Maranehna ngarasa mangyerikeun ku gugurna Kanjeng Haji Prawatasari di wewengkon Cilacap teh. Atuh basa sanaya
Tapi ka tempat anu dituju teh maneh nama kudugu yang getih deui da kabaud kana begalan pati antara pasukan rahayat jeung pasukan kumpeni. Isukna sanaya geus anyog ka lemur Bandar Jatigirang. Awak sanaya mani asa ngoleang sabab di pikiranana henteu puguh. Manehna asa hayang jonghok asa mung jeung Nyi Sunia teh hayangna da puguh mani geus sono pisan ari mungna sieun loba katanyaan. Tapi manehna teh tetep mareketkeun maneh nu matak basa ti jauhna mireung imah nu bareto kalelet bituna Gunung Salak teh geus ajeg deui. Hate sanaya beuki ngageter jeung tutunggulan teu puguh. Tang tu anu ngomean imah teh Ki Maskara heueuh urut mitoha Nyi Sunia teh. Ceuk pikir sanaya bari leumpang lalaunan. Sanaya nu matak leumpangna beuki lalaunan teh ku sabab ti pipireun eta imah kadenge aya anu napi beas. Cegeureun teus hatena sahanya anu napi da geus moal salah awewe ari napi mah ngan eueuh saha. Cegeureun teusna teu oleh deg-degan. Sanaya ngaraneg heula. Geus kitu manehna leumpang lalaunan muru pipir imah. Ku lalaunan-lalaunanana nepikeun ka sigang teyep. Lolna lalaunan. Awewe anu keur napi teh nu kangen manehna. Nyai, Nyi Sunia. Ceuk sanaya arewos bojong nu keur napi teh ngalieu ka tukang. Aya geuning lain ieu mah. Ieu mah awewe tengah tuwuh nu umurna saluhureun Nyi Sunia. Saha ari sia ngobanyanan ngintip aing Cek eta awewe amak ka sanaya. Kami mah sanaya ari emi saha? Ceuk sanaya. Aing mah inung si Sunia heueuh. Pamajikan Ki Maskara. Akar sabulan deuleu rumah tangana jeung aing ge. Saha ngaran sia teh? Sanaya nya. Asa kungsi ngadenge euy. Sabab anak aing heueuh si Sunia ari keur hees teh sakunam nyebut-nyebut ngaran sia. Di mana ayeuna Nyi Sunia? Di mana? Di mana Mi? Geuat bejakeun di mana? Ceuk sanaya mani teu sabar. Tuh. Teh si Mi teh nyelengkeung bari curugna nunjuk ka tukangeun sanaya. Sanaya geuat ngaliuk ana breh teh nyawe. Nyi Sunia keur ngajengjen nangtung bari ngawas-ngawas manehna. Hah, Sunia? Sunia? Sanaya mun teu kuat hayang ngagabrug. Tapi Nyi Sunia teh ngajengjen bae. Awakna geus luis sanajan kabayana basajan tapi bersih. Jeung anu sanaya kagagas mah panonna anu liuh mani matak ngingetkeun ka jaman puluhan tahun ka tukang. Nyai, saha ieu laki teh? Simbi ngareuwas hate sanaya. Ya teh minantu kami, Mi. Sanaya. Nah ka mana atuh pamajikan sia siga-siga teu dibawa. Heueuh, nah si Rodia anak aing teu dibawa. Geus boga anak ti sia ti si Rodia teh. Sia mah kami toha teh mani teu sopan pisan sanaya. Ceuk Nyi Sunia bari seuri ngagelenyu. Sanaya mah ngadon calangap masih keneh kaganggu kitu ingetan Nyi Sunia teh. Ceuk pikir sanaya harita. Keur ngahulang kitu teh jol Ki Maskara. Pantesna teh ieu lalaki sembada teh geus apaleun aya sanaya da jojo nyanghor Siapa nya teh sopan kami toha teh? Mana si Rodiah pamajikan sia teh? Hah? Ceuk Ki Maskara bangun anu pura-pura amek da siga teu jeung hate-hatena. Ki Maskara, Sunia, ulah ngaheureuyan kami. Kami teh acan kungsi ngabin si Rodiah. Ceuk sanaya. Nah sia
Inungna ditinggalkeun anakna dihandap. Jadi sia teh rek milih saha tuh? Rek milih inungna rek milih anakna. Sok. Salila ieu si Sunia teh yeuh tetep satia ka sia. Sanajan nyaho sia mamawa si Rodia. Tapi manehna mah tetep boga pangharapan hati sia ngandakna di si Sunia. Mata kaina sia kudu bugu nyarita arinya acan ngawin si Rodia mah sing bugu. Ceuk Ki Maskara ti papolotot. Ki Maskara, Sunia, ulah wakatumanya anu lain-lain. Kami datang ka dieu teh arek bebeja. Beja anu matak pikasedihin pisan. Si Rodia teh heueuh eta budak teh gugur di bang perangan. Ceuk sanaya langsung cumarita tur henteu tedeng aling-aling. Da manehna oge teu nyaho kudu kumaha nya cumarita. Baduk si Rodia tiwas. Nyai, nah sia tega ninggalkeun amu nyai. Nyai. Nyi Sunia midangdam. Samemeh Nyi Sunia ti gubrag. Sanaya mah geus nangkeup manten awak Nyi Sunia pageuh aya dina tangkeupanana. Nya geus kitu kuduna we meureun. Sanajan sanaya teh hatena mah anger ngarasa dosa ka Nyi Rodia. Tapi manehna oge teu bisa kitu bae mopohokeun kasatiaan Nyi Sunia. Saenggeus kasedih Nyi Sunia reureuh, pamustunganana sanaya teh mihukum Nyi Sunia. Kalawan pasaratan Nyi Sunia kudu daek ngahampura kasalahan sanaya anu geus-geus. Ki Maskara mah atoheun pisan. Nyi Sunia dipihukum ku sanaya teh sabab manehna oge sarua asa boga dosa ka sanaya. Padahal mun manehna teu ngilungan Sunjaya kapan sanaya teh kudu geus kawin tibe ditu keneh jeung Nyi Sunia teh. Sanaya hirup babarengan jeung Nyi Sunia di tengah-tengah weritna kaayaan. Mitra kaum dangu napi ka dieu lalampahan sanaya teh rengse anu dipiharep ku anu ngarang sareng nu mangdongengkeun. Mugi-mugi para mitra triasa gaduh emutan rangkepan. Yen ieu teh sadayana oge mung carios rekaan. Anu ngabentenkeunana teh panginten dumeh kajantenanana dipatalikeun sareng sajarah Tatara Sunda anu kantos aya. Bahasan sajarahna mangga urang anggo pangaweruh atuh carios rekaanana mugi tiasa janten hiburan. Sanaos tetebiheun kana disebat pieunteugeun mah atuh neng-nong gadinya cager. Wah itu hanya agak geuning mitra kaum dangu tamat carita anu judulna Pasukan Siluman Haji Prawatasari dugi ka dinten ayeuna. Mangbarna katut Paan Merdeka Permana anu ngarangna mang nu mangdongengkeunana sakali deui hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah urang tiasa tepang dangu deui sareng carios anu sanesna. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.